dicoba liyabluwakum nggak dicoba ya kamari mah kerja di santri kene Masya Allah nyata masyarakat luar biasa. Ih indah jasa kadeuleuna mah jasa dahar ge pohara jasa lah ditetep doang di luhurna lauk tembang beuh mantep kadeuleuna sakitu jeung tembang doang ge jeung jengkol bae jeung aya bae cabe dirinya dirames di dieu sambelna ge henteu digocok deui henteu geus langsung bae nya mah ieu ta multidimensi sungut teh nya bari nyambel di dieu bae geus tapi bareng tas daharna waduh kesangan nuduha kaburu ngaji kaburu salat kaburu jeung masyarakat jeung babaturan ngan keur susah barang jadi kiai teu jeung leutik Masya Allah mun ngariung teu diberkatan marah aduh ieu jadi kiai mun dahar kudu loba bae deungeunna dan lain sebagainya wah cak Allah ditambahan predikat kiai kok jadi kos kieu jadi takabur endahan iring-iringan jeung camat jeung bupati teu puguh nu diperjuangkeunana iring-iringan nu kos karait oh liyabluwakum dicoba berbagai macam nu susah disugihkeun anu pinter anu bodoh dipinterkeun nu lain kiai dikiaikeun coba ta ieu lah wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum istiqomah henteu manehanana ketika istiqomah ngaji bae keur susah ngaji kesenang ngaji bae kemudian nyana teh keur pakir ngaji sore ngaji bae jeung jelema kitu-kitu bae istiqomah berarti ieu mantep ieu dicobana ku Gusti Allah toat-toat bae dah keur teu boga mah pikiran zakat aing barang engget-engget ya ibadah naon kitu ngaran aya ta dunia ya zakat barang sugih jasa poho zakat liyabluwakum Masya Allah mentak fluktuatif ku Gusti Allah teh naik turun kadang orang diberi susah kadang sugih ikut diperhatikan ku Allah dicoba susah sia kos kitu ibadah sugih sia kos kitu ibadah kos kumaha coba yuk nah kuari sehat keur sehat sia pohara jasa keur gering coba kumaha keur sehat kumaha keur gering kumaha keur ai keur sehat tilok Allah-Allahan ai keur gering Allah-Allahan barangnya na berbaring di rumah sakit Allah eta sanu ngobrol bae awaskeun aing kaganggu zikir aing Allah ulah ngarobrol bae dinya kitu bejakeun aing keur zikir Allah cak anakna abah ieu keur sehat bae tilok Allah ulah loba ngomong atuh sia loba mah sia nyinggung ka aing goblok cak anak nangeunaan ngadenge apa ku ari mah keur muriang mah Allah-Allahan bae bah maningan muriang banyak sia naonan kang mah ge bager kang mah abah keur sehat mah beak dicak-cak didangkak po dicarekan bae kula nu sedih nama barang muriang mah sia ka mana ulah kena ka mana gitu ampura tangeunana sada kula abah mah maning ulah cager-cagernya dicoba ku Gusti Allah barang dek sehat teh rada sehat deh ku ari masih ka mana tuh cak lagi mending ulah cager abah mah dicoba eta ya Allah liyabluwakum Masya Allah nah, supaya stabil keur susah keur senang keur sehat keur gering keur sugih keur fakir keur jadi rakyat keur jadi pejabat tetap ka Allah Masya Allah mantap biasa wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat maksudnya liyabluwakum fima atakum awas inna rabbaka sari'ul iqab sanyanya pangeran anjeun kancang capat nyiksana bagi jelema nu berubah anu tadina ibadah jadi henteu atawa tadina teu ibadah leuwih radikal awas inna rabbaka sari'ul iqab kancang nyiksana cepat nyiksana kacepetanana lantaran diudang paeh siksa wa innahu laghafurur rahim sanyana Gusti Allah teh maha pisan ngahampura yakin aya laman di dinya gopurna segat mubalaghah yakin biasa
Allah teh maha hampura jeung maha welas asih lantaran manehana nama dipakai ibadah bae ka Gusti Allah susah teu boga naon ibadah barang boga naon hartana dipakai ibadah bae senang pakai ibadah kernya lemah ibadah bae kuat ibadah kerja di rakyat gara ibadah kerja di pejabat gara ibadah bae nah ieu mah disadiakeun wa innahu laghafurur rahim jadi engke kadituna hasil cobaanana ku Gusti Allah anu taat bakal dibere Ghafurur Rahim surga anu maksiat bakal dibere Sari'ul Iqab hasil cobaan Allah bakal seperti itu urang teh pan aya dua malaikat disebutna malaikat hafadzah dikatuhu aya dikenca aya ke asal maghrib asar nu ieu naik ke turun jang nu peuting disip sarua malaikat teh disip aya sip 2 nya dege sarua oh malaikat peuting malaikat berang-berang ya taqabuna silih ganti nu berang-berang nu peuting ka eta teh malaikat hafadzah ngaranna atawa sok disebut kiramul katibin malaikat pencatat tak eta malaikat pencatat teh moal pisah-pisah jeung urang kecuali tilu hiji ketika urang junub malaikat hafadzah atau kiramul katibin ngajauhan urang sebab kaambeuna hangru awak urang mun urang junub mantak urang lamun hayang dibarengan sanajan urang kitu junub wudu urang gak masalah tuduh abeh malaikat tetep aya di urang nomor kedua ketika goid ketika urang ngising malaikat embungeun cek nya aing membung ka tempat bau-bau kos gitu cek malaikat lain parantina tuh aing mah embung nya nungguan di tukang di luar lamun urang geus beres ngising na karak nomor katilu ketika urang jima jeung pamajikan ketika urang jima jeung pamajikan nyana mundur sebab nyana membungeun kos kitu embung aing mah kos kitu mah urusan sia teh kos kitu mah wah beres tah eta malaikat bungeun nah disalian eta terus bae jeung urang naon bae dicatet tak ieu mentak istahyu cek Kangjeng Nabi sing isin maraneh kabeh ka malaikat nu aya digigireun maneh geus urang jaga lantaran nyana selalu nyatet ka urang sing isin ulah sok sataranjang sebab jana embungeun ngabarengan urang sataranjang lamun aya jelema make carana pokek sakieu eta malaikat ngajauhan embungeun bung jaga aing menele-nele kos kitu tah teu hayang kontak mula rapi tuh kan ya wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha jadi jelema anu ngalaksanakeun dosa kembali na kanyana keneh nyana musyrik yang nyana kafir yang nyana munafik yang nyana maksiat yang ولا تزر وزر أخرى ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا تزر moal bisa nanggung nafsu awak-awakan waziratun anu berdosa wizra ukhra kana dosa nu sejen boro-boro nanggung nu batur pugununya naga setengah eugeg dosanya dosa urang teu bisa dosa urang ditanggung kunyana boro-boro dosa atuh cangkilang di urang ge ku ari urang dek ka Mekah rebo urang babawaan tas gede geus puguh di kabin kemudian atuh tas letik aya 2 kemudian tas paspor di dieu hiji beubeulian segala kapal segala naon boh rebo sakumaha tas balik di Vietnam balik di Mekah tah itu babawaan nu katuhu aya nu kenca aya nu digantungkeun di dieu aya boro-boro endek ngabantuan nu sejen puguh nu nyana ge teu kabawa tak ieu keur carita babawaan di dunia teu bisa atawa aya jelema manggul geus sakintal nu urang sakintal deui pangmanggulkeun deuk kumaha manggulna puguh aya ge ieu sakintal teu kabawa kabeh sakana ieu aya keneh ditunda sia hayang dipangbawakeun teu bisa kayak kita cerita babawaan bekos gitu nah iya di akhirat dosa urang ku urang dosa batur ku batur teu bisa dosa batur ditomelekeun ka urang dosa urang ditomelekeun ka batur teu bisa wala taziru
wala taziru teu bisa nanggung awak-awakan nu berdosa nanggung karena dosa nu sejen teu bisa kusorangan bae eta mah masyaallah malah mah kahadean urang anu bakal diserot ka batur ketika urang ngalaksanakeun zalim. Urang puasa, urang salat, urang zakat, urang haji, tetapi ternyata urang pernah ngazolim batur. Nah, yang ke di akhirat di sidang, begitu di sidang teh salat urang bagus, zakat urang bagus, segala rupa urang bagus, jol bae jelema anu dizolim ku urang teh neluh misalna urang, nampiling misalna urang, najong misalna urang. Ngomong atau orang nyaga caprak dari batur datang ke batur tengenaeun atawa modal pamarentah jelema ieu boga bangunan di dieu kemudian atuh ieu teh kena planning pemerintah tanpa diganti gaet bae pemerintah zalim ngaranna eta kan zalim nu kitu ngaranna kata orang boga taneuh kemudian dicokot ku batur tah eta zalim ngaranna urang mah puasa urang na salat urang na zakat tapi ayat taneuh batur dicokot ku urang sia sing hade di akhirat timbang begitu ditimbang bagus jo jelema malaikat ya kumaha eta amalna bagus alhamdulillah bagus ieu tinggal ka sorga bae deuleu buku nu hijina periksa nah aya catatan zalim oh bener taneuh abdi direbut ku nyana ieu hak abdi wawarisan ti abah kemudian kunyana bae dicokot abdi geus merengek-rengek abdi boga anak boga incu abdi teh hayang ngajual demi untuk kelangsungan kehidupan anak pamajikan jeung incu abdi tapi dikuasai kunyana zalim perhitungkeun malaikat perhitungkeun di dunia abdi teu bisa memperhitungkeun lantaran nyana gagah jasa teu beunang cara golok geus aya di bibir abdi jawara jana mah kuari jajawalan hai siap pokona mah tanah abdi ayo hitung jadi kumaha itu kan kumaha miskin ayo kumaha waduh ya mah kadzaliman ya nah geus kieu kudu kuat ya kahadeannya nah kadiekeun salat kakak cokot ku adi haji kakak dicokot ku adi jazolim kanu teh saektar makan impan kali 5 juta pan semeter nambah wah biasa di mana 5 juta lah ngomong lah 5 juta baheulana tuh kan wah dicokotan kabeh tinggal kakana bae atuh beak ieu mah beak itu kabeh bahkan cek malaikat kabeh ieu kahadean geus dibikeun ka dieu masih kurang keneh nah lamun kurang keneh kos kitu kagorengan abdi teu beuleukeun kanyana kabagusan gajaran kakak cokot ke adi yeuh kagorengan adi lantaran kurang kene ieu bae ya naon kitu ngaranna dosa-dosa adi bikeun kanyana geur mah dicokot kahadeanana diteumleuhan ku dosa muflis ngaranna cek Kangjeng Nabi manil muflisanu muflis nu muflis mah engke nu datang di akhirat ganjaranana dibikeun ka nu ngazolim dah naon kitu era dosa nu zalim dibikeun kanyana yes tinggal nyana nu ka neraka tinggal ieu bae ngeunaheun si adina ai surat dadah kakak sorga tinggal kakana bae ngeukeun ka neraka tah eta mun carita jeung kakak carita jeung tetangga carita jeung dulu mentek ngeunaheun urang mah lamun kos kitu aya nu dicokot ku batur asal bisa mawana bae di akhirat sia ku aing geus beres urang tetep nu urang boga motor jalaina ngeridit ieu mah aing meuli asli jasa cokot ku batur tinggal urang mah hak bae laporan ke polisi engkena bakalna waduh leungit embe kudu bayar ku sapi mah bakalna polisi di Indonesia mah kos kitu leungit embe urang bayar ku sapi malah geus aing ngomong ka kiai bae geus ka kiai ge atuh sapira kiai lah nyaho manjur nyaho teu doana geus beres geus bae itu ngenanangkeun pikiran bae geus dah geus mah kuang ge bae di akhirat nah engke di akhirat timbang malaikat poswan saya mana poswan saya hilang jam 3 tidak ada emang jam 3 jam 2 mah main bola keneh kula neuleuh si emang nonton main bola jam 3 beureun pamalingana milu jeung kula main bola eta cak jeung kumaha ge milu nonton ya poswan heuh hendek lompat ka mana
ayat catatan anak di mana berdasarkan laporan malaikat kiramul katibin malaikat hafadzah nu malingna ieu ayat catatan anak malam anu tanggal sekian tah ieu tah laporan anak moh eta kan nyelesaikeun hiji ge angel lantaran nu dipaling nu dipaling motorna nu dipaling mobilna anu dipaling taneuna wa anu dianiaya pare teh hiji bae ge angel da saurang narangtung mata poe ngan sadeupa sakieu masyaallah neuk teu kebal kumaha lila jasa orang geus kakejet teh gegeraan maksudna deuk neraka lah pokona nu penting ieu gegeraan ya puguh ka neraka leuwih panas tah eta ayo geura tilet hiji jelema bae ge pohara jasa nah ieu mane maling motor yang geus teu bisa ngahelak deui jauh sungut mah teu ngomong nu ngomong leungeun al yauma nakhtimu ala afahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu sibun lengan ngomong saya yang bawa kunci T-nya ngomong dah iya curug saya yang motrek aduh geus deui aku cak suku kula nu leumpakna aduh aja cak babaturan kula nu ngadorongna atuh geus ieu mah teu ngomong lamun sungut ngomong moal anggeus-anggeus rame atuh jeung malaikat disalah-salahkeun malaikat mentak dikunci subut plak beres teu ngomong al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim nu ngomong leungeun arjuhum suku wabeh bima kanu yaksibu naon nu kunyana dipigawe ngomong kabeh ya Allah nah iyalah wala taziru wazratu wizra ukhra ha summa ila rabbikum marji'ukum bakal babalik kabeh ke pangeran fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun Allah bakal ngabejer beaskeun ngajelaskeun kana naon nu ku aranjeun dipermasalahkeun diperdebatkeun kitu ikhtilafkeun dipacentraungkeun cak Yahudi pangeran teh Uzair cak Nasrani pangeran teh Isa ibnullah Tritunggal cek Sinto pangeran teh Panon pe ieu bima kanu yaktalifun bila kuntum fi taktalifun nu kuarina diperbeda-perbedakeun dibeda-bedakeun diperdebatkeun tentang pangeran cek ieu Uzair cek ieu Isa cek ieu Maryam cek ieu kitu Panon poe cek ieu mah batu cek ieu mah kayu engke bakal kanyahoan penjelasan langsung ti Gusti Allah ketika urang babalik ka Gusti Allah urang mah kuari alhamdulillahirabbil alamin nyana pas ini tentang pangeran di hadapan Allah engke urang ditanya sia teh pas ini kunaon nah, urang seri bae tidak ada yang perlu dipasinikeun apa itu pas ini cak malaikat pas ini ada bus ini ada pas ini saya tenang-tenang aja kula macak malaikat kon teu pasir henteu kula mah aslina kula mah marji'ukum fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun abdi mah memang geus ka Allah tuh nu pasini mah anu mangeranan ka Uzair ibnullah nu mangeranan ka Isa ruhullah nu mangeranan ka Maryam anak Allah anak awinita Allah anu mangeranan ka panon poe anu mangeranan ka batu ka kayu ka makhluk tah eta anu bakal dibejakeun ku Gusti Allah nu dipasinikeun salah eta teh nu asli mah Allahu akbar Allah alladzi khalaqas samawati wal abdi mangeranan ka Allah oh tenang urang mata urang neuleuh nu pasini engke di akhirat teh urang mah tenang we kalem paje mana si Rudin kemah bangun tenang amat tenang kolot tenang dek naon tuh dipasinikeun itu batur keur pasini kula menungguan lawang sorga dibuka wah aki-aki sombong sih aja tuh kuari mah sombong ya wayahna cek senang kuari mah sombong ge cek jadi sih mah aki-aki anu sok ai jumahna isuk-isuk teh gawe sih maki gawe naon teh mah ka Allah pangeran Allah kuari nu bogana Allah anu ngetaratur ke segala rupa Allah ye sagedeung deui ieu mah deuk bawa ka sorga ku Allah aduh aing hanjakal teu kosia we ki ye kuari si hanjakal baheula masih aing hayang ngabonceng Gusti teh dibawa pan wari kakara kerasa Gusti ya engke bakal yang jadi aki-aki anu nurut teh nuju mana isu bae nuju mana setengah 12
Tapi setengah 12 kayak lumayan kayaknya sih, endog-endog bae menang. Wa huwa alladzi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Wa huwa aitadimma wa huwa rabbu kulli syai'. Allah teh anu mangeranan kana seluruh perkara. Tambah deui wa huwa Allah teh anu allazi ja'alakum ngajadikeun karanjeun kabeh khalaifal ardi, khalifah di muka bumi, pemimpin di muka bumi, raja di muka bumi. Nang Allah kade urang mangan sakadar ngalaksanakeun doang kuari urang moal kebel deui bakal ngalaksanakeun pemilihan khalifah teh nang Allah geus aya catatanana ti Gusti Allah. Mantak bahasa nage kakangjeng Nabi Daud, ya Daud inna ja'alnakum khalifah. Hei Daud, kaulah ngajadikeun ka anjeun teh sebagai khalifah, pemimpin dunia, pemimpin negara. Jadi sarua alladzi ja'alakum khalaifal ard. Allah teh nu ngajadikeun khalifah nu mantak tergantung kumaha Allah bae. Negara nek dikacrutkeun, nek dicilakakeun, Allah mimpin ka eta nagara nyadiakeun pemimpinna anu zalim. Allah nek gabereskeun eta nagara, statistikna misalna penataanana dan lain sebagainya, Allah mempersiapkan jelema anu jujur bagus, anu pas jadi pemimpin. Jadi geus dipersiapkeun ku Allah, urang tinggal ngalaksanakeun bae. Seperti orang pemilihan Banten, kiai kurang kumaha haram milih pemimpin awewe teh haram, malah didobatkan ku kiai keneh adu argumentasi. Eta teh maksudnya emang Allah dek ngajadikeun pemimpin Banten sebagai konde anu zalim. Kos itu Pak, kos itu teh kajen tinggi halangan gugu bae moal bisa dalil, tinggal dalil unggal pengajian kiai nyaritakeun haram milih awe endahan kiai ngajakan ka awewe. Atuh geus kitu we eta Allah teh deuk ngajadikeun Banten teh Banten redup ngaranna eta. Lain Banten bersinar, Banten redup. Kuari mah lain redup deui gua ledeg. Jadi mah kuari mah Banten gludug geus lah, geus redup deui geus. Wah beh, kuari mah ngararingkuk. Tuh, tinggal kipu deui be empot-empotana. Aing kapanggil tah moal, tenang pun, moal pun, kalem ae. Aduh, Masya Allah, lainnya nabae, loba. Tuh kan, sih ta. Asal Allah dek dijadikan pemimpin kos gitu, cak Kangjeng Nabi ke kos gitu. Di mana Allah dek menghendaki satu negara bagus, Allah bakal munculkan pemimpin nu bagus. Ketika Allah menghendaki negara itu kacrut, Allah bakal nyadiakeun pemimpinan nu kacrut. Jeung dikahayu-hayukeun ge teu bisa bae, dihayu-hayukeun ge titah ngabagusan teu bisa bae. Geus ka dieu bae belokna. Eta teh nang Allah lain menang urang, siganang urang milih rakyat, ngajenengkeun rakyat, jadilah manehna siganang rakyat, hakikat nama menang Allah. Dina itu surat itu dicaritakeun inna ja'alnakum khalaif. Nah, ieu ge sarua khalifah, ieu ge sarua wa rafa'na kitu ngana wa huwa allazi ja'alakum khalaifal ard. Allah teh ngajadikeun karanjeun kabeh kana pamimpin-pamimpin bumi di mana bae ge kudu aya pamimpin aja ngurus negara. Negara urang teh ieu teh geus sabaraha persen dibawaan bae ku Amerika ka ditu, urang mah ngan sakadar hampasna doang. Urang mun nyaritakeun kos kitu begitu beluna ka Amerika, tolol amat goblok amat atuh ta Amerika. Lantaran kekayaan bumi pertiwu urang teh kunaon kunyana dibawaan bae, ketika ku urang diarahkeun ulah nuturkeun Amerika tuh yuk urang ka dieu ye kanu lurus uang teh Amerika tetep bae. Ketika pemilihan anak hese bae berarti Allah ndeuk ngajadikeun negara urang ambruk. Tinggal pilih bae dek diambrukeun dek dihenteukeun terserah, suara rakyat suara Tuhan. Iyalah bahasa ahli filsafat. Artinya Allah menghendaki melalui suara rakyat, terserah rakyat dek milih ka mana, dek dibenerkeun negara deung teu. Berbagai argumentasi jeung hujah, adu argumentasi. Tapi awas sing hade, dek ka mana arahna? Dek ka mana arahna sing hade? Nah ieu negara urang.
Itu perlu pemimpin. Allah bakal ngajadikan diserahkan ke urang pemilihan anak walaupun hakikat memenang Allah. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi. Allah nu ngajadikeun khalifah. Apakah Prabowo nu bakal jadi, apakah ieu teh Jokowi nu bakal jadi, apakah memang jurig salian ti eta nu bakal jadi? Teu jawaban urang teh dua nu keur adu kekuatan nama sanu nyaho ke aya jurig muncul bae aya calingan teu urang lamun anu pro Prabowo ngaistimewakeun Prabowo dalilna loba, urang anu milih Jokowi pro Jokowi dalilna loba hese kos kitu mah lantaran ngarasa boga kepentingan Cina kabeh ka Jokowi lantaran nyana mah kepentinganna hana semet beuteung doang. Nyata teu memiliki negara Indonesia aing mah penting mah hirup beuteung aing jembluk beres. Jembluk bahasa Cina teh jembluk. Penting beuteung aing jembluk nya nama. Sok Cina mah cicing di mana bae apa memiliki nya bahwa ieu negara nya henteu nya nama. Henteu nya nama. Urang deuk nuturkeun kos kitu silakan. Tah, ayo argumentasi nu ieu mah memiliki negara. Tah, tapi kan hese di kitu-kitu masyarakat mah boga pilihan aing pan usaha. Lamun henteu bergaining jeung Cina ke bakal kumaha pilih bae geus ka dieu ambruk berarti aing mah milih ka dieu bae lah lantaran aing mah anu terserah tah ambruk ge henteuna nganu jelas mah kabeh ge nu geus ka dieu hese di ka dieu keuna nu geus ka dieu hese di ka dieu keuna lantaran boga kepentingan masing-masing geus dibere acuanana ke tetep bae lebih mengarah kepentingan. Tok wari bae gitu. Ayo partai Islam nu ngadukung ka dieu, pada eta teh meureunana boga kepentingan. Henteu saluluhuna didukung-dukung kitu henteu. NU ngadukung ka dieu aya kepentingan kajeun ku kumaha ge. Aya kepentingan kajeun ku kumaha ge. Jadi berarti kahijab. Anu ngadukung ka dieu aya kepentingan kahijab. Tai kepentingan iyalah anu ku urang deuk dibersihan teh dina ilmu thariqah mah mun deuk ibadah teman carita mun deuk ibadah satungtung aya kepentingan di luar Allah cilaka eta teh nu hese ge nu mantak ditanya Tuan Syabdul Qadir Tuan anu istimewa si kumaha ibadah istirahatkeun abdi pugu geus istirahat awak mah gampang tondo istirahat mata sare cali geus terlalu loba ngadengekeun kitu suara-suara istirahatkeun ku urang bisa sare bisa ka gunung bisa ka leuweung awak lantaran terus-terusan bae urang bekerja capek istirahatkeun ku urang mungkin istirahat di puncak di Indonesia mah di Bali misalnya ka Singapura misal istirahat gampang tah kos kitu mah cek Imam cek Tuan Syabdul Qadir haha istirahat kos kitu mah tama istirahat nihil. Nu hese kumaha Tuan? Nu hese mah ngaistirahatkeun pikiran diistirahatkeun tina gejolak dunia. Nu tatadina dunia bergejolak dina pikiran urang, tina sapeda hayang motor, tina motor hayang mobil ge hayang sababaraha macam istirahatkeun geura kos kitu teh buka tunda di dieu. Indah ge. Urang tatadina hayang boga jabatan ti dieu hayang ka dieu mun karyawan teh mah karyawan biasa hayang personal hayang jadi kitu wakil direktur jadi direktur istirahatkeun geula simpen di dieu segala rupa istirahatkeun urusan duniawi istirahatkeun ka Allah keun hiji kumaha carana Tuan carana gampang nuku urang diangan-angan nuku urang dipikir-pikir soal dunia eta teh fana rusak bakal ditinggalkeun urang bakal ninggalkeun dah ima nyana ninggalkeun urang ti heula wa ima urang ninggalkeun ti heula nu jelas mah kabeh ge rusak disebutna fana masa sih urang ngudag-ngudag nu rusak nu bakal ditinggalkeun maningat ge urang ngudag-ngudag anu bako pikiran urang kanu maha bako Allah subhanahu wa ta'ala awalun bila tidak wa akhirun bila tiasok lempengkeun geura ka Gusti Allah angan-angan piceun timpen di dina tah istirahat eta nu hese mah istirahat mata mah reup hees istirahat ceuli mah gampang malah istirahat mata mah bari ngaji ge loba toel guna sia ngaji istirahat aing obat mah nu kos kitu mah istirahat mata istirahat ceuli istirahat awak gampang cek Tuan Syabdul Qadir nu hese istirahat angan-angan jeung pikiran lamun eta geus bisa diistirahatkeun tek ketika aya naon aing keur istirahat ti kos kitu
ayalah tawaran jabatan teu aing keur istirahat aya tawaran awewe teu jore nanti aya ke harapannya eta tolol teu goblok istirahat setengah-setengah tahu istirahat Masya Allah urang lamun geus bisa ngaistirahatkeun kos kitu ih mata hate ka Allah akhrij hubad dunya min qalbika fa inni la ajma'u hubbi wa hubad dunya fi qalbin wahid kaluarkeun geura hubud dunya dina hate lantaran cek Gusti Allah aing moal ngahijikeun hubud dunya jeung hubbu ka aing di hiji hate kaluarkeun nu mantap diibaratkeun ieu teh awa iktea okos kitu naon ngaranna okos belantara urang lempang ninggalkeun belantara serut geus ketinggalan ta dunia hiji keur ngahareupan akhirat kuari urang aya di ranah akhirat ternyata ranah akhirat ge masih kena hijab kene tinggalkeun teu kanyunieun akhirat geus ninggalkeun dunia ninggalkeun akhirat kuari urang kanu nyieun dunia jeung akhirat Allah mun geus kadinya indah jasa eueuh kabungahan kecuali bareng jeung Allah eueuh kasenangan kecuali bareng jeung Allah kieu bae sih kuari kieu ye urang lempang babarengan jeung nu boga pabrik egel waduh egle geus kuari bae egle geus urang babarengan jeung nu boga di pasir teh pabrik naon garang-garana Gajah Tunggal urang ka Jakarta ke Bandung bareng merasa bangga sebab naon ieu nu di sisi urang teh nu boga Gajah Tunggal deuk ka restoran mana tinggal deuk ka hotel mana tinggal reup deuk hiburan nu mana tinggal daek sebab nyanalah nu sugih menanggulangi urang aya satu kebanggaan nu hayang bangga woi pohara jasa atau urang babarengan jeung nu boga lipo dunia san urang bae kabeh ngontrak aing doang pohara jasa eta keur carita dunia bae urang nu hobi jabatan gila jabatan bareng urang jeung bupati satu kebanggaan kiai nu babarengan jeung bupati teh ngarokona ge geus lain wah eta jenama overdosis eta overload aduh kabeh kadeuleun ku batur aing kiai keur bareng jeung bupati bangga jasa naek nyana jeung menteri dua ngarokon pohara jasa komo jeung presiden mah nyana lamun naik mobil jeung presiden SBY misalna hulu nonghol da katabrak henteu pokona mah geus kitu bae eta mah satu kebanggaan atuh cak polisi ge ieu geus make nguing-nguing ieu make patwal geus kudu kitu teu ya patwal mah aing mah kana kadeuleun tolol teh pancen we eta da satu kebanggaan turun teh jeung presiden eta dunia teh mah urang mah kuari bangga jeung nu nyieun langit bumi katutna jeung Allah Masya Allah Karim anu sugih papadana anu gagah papadana beunghar papadana anu sagala-galana tandingna kok teu bangga sih jeung Allah Masya Allah mentak hanya wali-wali Allah lah anu seuri sorangan sebab ngarasa indah duaan jeung Allah senyum sorangan bunga jeung Allah batur mah boga mobil riweuh rusak kudu ka bengkel bensinan tetap sekirus Lexus tinggal Lexus baby band tinggal baby band mogok bae kajen kukuman tapi urang mah jeung Allah ketika babarengan jeung Allah geus teu kudu naik mobil Lexus baby band kanon gitu ngaran mobil-mobil mewah teu kudu hayang ka mana sih cak Allah teh abdi mah hayang ka Mekah hayang leumpang apa hayang ibadah kumaha Gusti beto ngalengka batu tah dideukeukeun kan lawa eta Baitullah keur ngalengka jeung Allah mah babari jasa ya Allah mobil gitu nilaian kapal nilaian nah sebab teu kudu ngabensolan teu kudu ngabensinan teu kudu ieu mah deukeut jasa dibere ilmu toy geus datang ke Mekah kuari yang mah deui Jakarta hayang balik ka Indonesia nek naon tuh rindu ka anak tolol sia mah pan keur jeung aing si rindu ka anak ka pamajikan meureun ya kitulah
Ada jalan mana tuh cek Allah teh seakan-akan gitu dek jalan luhur cara manuk dek jalan handap sapatala cara Syekh Mansur atawa dek jalan biasa bae darat nyangakeun we kumaha Gusti bae ajar darat batu perem deukeut kan teh leka tek datang perlu mobil geus henteu kapal teu perlu jeung Allah bae lamun geus urang deket jeung Allah teh tah lelengkahan dek ka mana bae ge masyaallah karim ini sama gilir ge geus kudu make mobil gilir kanu kolot kanu ngora aduh mantep jasa geus cek nu kolot isi juri tah lain bagian di aing aya di aing ya kana teh cek nu ngora kitu keneh ieu mah jurig beureung gajeun kukumaha ge janyana mah kadang aya kadang eueuh. Wah, maka jangan kuku mah kayak mbak jambrongan nih macam mana? Ayo deket dengan Allah mengenai jas. Masya Allah karim. Namun Tuhan Abdul Qadir buka jeng muridna ayat 40 di itu ayat itu ayat itu ayat itu ayat. Bisa kos gitu teh? Yip. Gusti bahasa galak-galana. Ya Allah, tinggal orang kan deketkeun Allah. Deket dengan Allah micenan dunia tah. Nah, mata cek tadi ge istirahat mata gampang, istirahat ceuli gampang, istirahat awak mudah. Nihil tama kos kitu mah. Istirahat angan-angan jeung pikiran nu lain ka Allah istirahatkeun. Mun eta geus bisa mantep. Mantep, orang dakwah ka Gusti Allah. Ngajak melalui Al-Qur'an hadis. Ketika aya nu mawakeun proposal, tidak, saya sedang istirahat. Mabur sia ka ditu. Leutik. Istirahat ke aya nu mere mobil ti gubernur ayo ieu mobil hadiah ti gubernur kok mere hadiah lantaran nyana geus karasa kadukung jeung kadoakeun aing istirahat tina pemberian ti pamarentah bawa ka ditu Gusti teu hayang aing istirahatkeun pinu kitu karak pol ka Gusti Allah gimbir jelema okos jelema tapi lain okos lain jelema tapi jelema sebenarnya saha sih nyananya eta istirahat di dokes gitu. Talamun urang geus bisa ka istirahat berutan Tuhan Abdul Qadir istirahat angan-angan, istirahat pemikiran selain Allah, karak cekas ujianna. Eueuna naon. Nah, balikan deui Allah ta allazi ja'alakum khalaifal ard. Anu ngajadikeun karanjeun kabeh di muka bumi sebagai khalifah, penggede, pemimpin raja-raja. Khalifu badukum ba'don fiha ngagantian nu geus digantian aya ngagantian man badau berarti mimpinnya na. Sebagian kana sebagian deui wa rafa ba'dakum fawqa ba'din darajat jeung Gusti Allah teh anu ngangkat ke sebagian aranjeun fawqa ba'din di luhureun sebagian deui darajatin kana harta diangkat ku Gusti Allah teh darajat dan nu ieu diangkat nu ieu diturunkeun nu ieu diangkat nu ieu diturunkeun deui nu mantap ku Gusti Allah teh dibere darajat. Aya jelema nu dibere kasep, aya jelema nu dibere jore, aya jelema dibere sugih, aya jelema dibere fakir, aya jelema dibere mulya, aya jelema dibere rendah, aya jelema dibere pinter, jelema dibere bodoh, aya jelema dibere kuat, nu hiji deui dibere lemah. Ieu kabeh lain berarti nandakeun lemahna Allah, justru Allah mere kos kitu teh horenganan liyabluwakum fima atakum. Maksudna Allah mere darajat sebahagian kana sebahagian deui teh ieu teh liyabluwakum maksudna dek dicoba fima atakum nu dibikeun ku Gusti Allah ka anjeunna di dieu maksiat apa tuh Zaid tadi nama susah. Eker susah manehna terus dagang make boronjong masih kene aktif ngaji, aktif sholat bahkan jeung rawatib-rawatibna. Penting bada magribna masih kene tadarus lantaran teu sibuk ku urusan dunia. Bada isana ge aya pengajian di mushola jana masih kene milu, terus balik ka imah. Nyana istirahat penting sempat kene tahajud bahkan bari wiridan sholawat jeung sajabana. Eta teh hirup sederhana bagus cik Gusti Allah nyanangan sakadar ka pasar balik deui ka pasar balik deui
kuaribanya teh dibere ku Gusti Allah cik kuaring ciadek dibere coba berubah apa henteu warisanana warisan ti kolot teh kajual nyana boga kuari duit 500 juta nyin ruko rumah dan kontrakan salah tuh ya geus kitu bae pokona mah toko aya rumah aya dan lain sebagainya ngarokok nu tadina kalau kuari gudang garam sarua jeung PNS gudang garam ge ganti Samsu kurang mantep lisong atuh kuari mah bajuna geus sing ciripit lain deui kamari malah di bawah sederhana beuh kuari mah geus mantep jasa kuari mah mobil lagi Fortuner 500 juta tuh pohara jasa geus kajieun ruko jeung boga mobilnya ngadean imah kotrek aya pohara jasa kakembangan di sisi mana aya segala rupa yang geus 500 juta ditanya geus dilok nembalan kuari nanya paling gaeng dibere hatena geus juare geus julid hatena geus julid ustad pajae ka mana bae pantai ulah ngomong atuh ngaji mah ngaji bae gua kawan disapeker ngizin-keun mesti lok ngaji masalah nanyana lok ngaji malaikat anu sok nulisan tahajud geus istirahah kuari cek malaikat aing teu nulis tahajudnya anda ieu ka pasar geus ganti pan kuari mah geus henteu waduh Jumat adzan karak datang bahkan kadang-kadang di jalan kene kagok teu Jumat waduh geus kuari mulai salat dan teu bergaul jeung nu leutik teu kuari mah masyaallah kan nelayan dahar ka jati kan nelayan ditanya kok siapa ka jati bae sih ngeunaheun aing pelayana pingpingna parutih anu di imah leteng hideung aduh wah mulai guys kadang-kadang pan dipencetan gitu kan ngeunaheun urang mah dahar dipencetan gitu di imah bapak hayang cai bae nyokot bae sih kos begeleungeun engka dadengekeun asana kaceuli kuari wae geus jadi raja kuang-kuang berubah berarti tadi susah taat barang sugih asin maksiat berubah liyabluwakum Masya Allah dicoba ku Gusti Allah kamari mah menggebu jasa ketika manehanana hayang dipilih jadi caleg andai kata kaula jadi caleg jalan ieu kukula diperjuangkeun ieulah sarana agama ieulah sarana pendidikan bakal diperjuangkeun ku ari jadi caleg kapan ge henteu ka caleg teh ku galedeg kitu teh caleg dicoba liya beluakum ngeuk dicoba ya kamari mah kerja di santri kene masyaallah nya teh masyarakat luar biasa ih indah jasa kadeuleunana mah jasa dahar ge pohara jasa lah ditetep doang di luhurna lauk tembang mantep kadeuleuna sakitu jeung tembang doang ge jeung jengkol bae jeung aya bae cabe dirinya dirames di dieu sambelna ge henteu digocoden teu geus langsung bae nya mah ieu tah multidimensi sungut teh nya bari nyambel di dieu bae geus tapi bareng tas daharna waduh kesangan ngeunaheun nuduha kaburu ngaji kaburu salat kaburu jeung masyarakat jeung babaturan ngan keur susah barang jadi kiai teu jeung nu leutik masyaallah mun ngariung teu diberkatan marah aduh ieu jadi kiai mun dahar kudu loba bae deungeunna dan lain sebagainya wah cak Allah ditambahan predikat kiai kok jadi kos kieu jadi takabur endahan iring-iringan jeung camat jeung bupati teu puguh nu diperjuangkeunana iring-iringan nu kos karait oh liyabluwakum dicoba berbagai macam nu susah disugihkeun anu pinter anu bodoh dipinterkeun nu lain kiai dikiaikeun coba ta ieulah wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum
istiqomah henteu manehanana ketika istiqomah ngaji baik kersusah ngaji kesenang ngaji baik kemudian nyana teh keur pakir ngaji sore ngaji baik jeung jelema kitu baik istiqomah berarti ieu mantep ieu dicobana ku Gusti Allah toat baik dah keur teu boga mah pikiran zakat aing barang engget ya ibadah gitu ngaran aya ta dunia ya zakat barang sugih jasa poho zakat iya belu aku masya Allah mentak fluktuatif ku Gusti Allah teh naik turun kadang orang dibere susah kadang sugih ikeu diperhatikeun ku Allah dicoba susah sia kos kitu ibadah sugih sia kos kitu ibadah kos kumaha coba yuk nah kuari sehat keur sehat siap pohara jasa keur gering coba kumaha keur sehat kumaha keur gering kumaha keur ai keur sehat tilok Allah-Allahan ai keur gering Allah-Allahan barangnya na berbaring di rumah sakit Allah eta sanu ngobrol bae awaskeun aing kaganggu zikir aing Allah ulah ngarobrol bae dinya kitu bejakeun aing keur zikir Allah cak anakna bah abah ieu keur sehat bae tilok Allah ulah loba ngomong atuh sia loba mah sia nyinggung ka aing goblok cak anak nangeunaan ngadenge abah kuari mah keur muriang mah Allah-Allahan bae bah maningan muriang bae sia sia naonan ka emma ge bager ka emma abah keur sehat mah emma beak dicak-cak didangkak po dicarekan bae kula nu sedih nama barang muriang mah masih ka mana ulah kena ka mana gitu ampura tangeunaheun sada kula abah mah maning ulah cager-cagernya dicoba ku Gusti Allah barang deuk sehat teh rada sehat deui ku ari masih ka mana tuh cak kula ge mending ulah cager abah mah dicoba eta ya Allah lihat dulu aku masya Allah supaya stabil keur susah keur senang keur sehat keur gering keur sugih keur pakir keur jadi rakyat keur jadi pejabat tetap ka Allah masya Allah mantap jasa wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat maksudnya liyabluwakum fi ma atakum awas inna rabbaka sari'ul iqab sanyanya pangeran anjeun kancang capat nyiksana bagi jelema nu berubah anu tadina ibadah jadi henteu atawa tadina teu ibadah leuwih radikal awas inna rabbaka sari'ul iqab gancang nyiksana cepat nyiksana kacepetanana lantaran diudang paeh siksa wa innahu laghafurur rahim sanyana Gusti Allah teh maha pisan ngahampura yakin aya laman di dinya gopurna segat mau balago yakin jasa Allah teh maha hampura jeung maha welas asih lantaran manehana nama dipakai ibadah bae ka Gusti Allah susah teu bogana naon ibadah barang bogana naon hartana dipakai ibadah bae senang pakai ibadah kernya lemah ibadah baik kuat ibadah kerja di rakyat gara ibadah kerja di pejabat gara ibadah baik nah ibadah disadiakeun wa innahu laghafurur rahim jadi engke kadituna hasil cobaanana ku Gusti Allah anu taat bakal dibere ghafurur rahim surga anu maksiat bakal dibere sari'ul iqab hasil cobaan Allah bakal seperti itu tinggal urang kuari nu dicobana baheula keur susah kuari keur senang beda henteu aing ieu ketika aing baheula jadi rakyat kuari jadi pejabat beda henteu ieu aing ieu ketika baheula jadi santri kuari jadi kiai beda henteu aing ieu maksudna kemantepan ka Gusti Allah na introspeksi dirilah lantaran naon bae anu dibere ku Gusti Allah ka urang sebagai cobaan yeuh lamun tamat cobaanana urang teh kitu nurut ka Gusti Allah taat bakal dibere ghafurur rahim lamun maksiat bakal diberena sari'ul iqab mudah-mudahan urang kabehan dibere sadar bentak mata hati urang diistirahatkeun pikiran-pikiran urang tina duniawi dimantepkeun keyakinan urang ka Gusti Allah sehingga urang ibadah mantep istiqomah ka Gusti Allah sehingga urang menang ridho Allah subhanahu sakumaha kamari bahwa
Kangjeng Nabi Musa alaihi salam kita dakwah ke negeri Palestina. Kaum titah diringkit. Ketika datang di jurang tih, di gurun tih, nu kaayaan rendah. Didinya cicing, ternyata perbekalan teh geus eueuh. Timbul dahaga, timbul lapar, panas anu pohar. Unjukkanlah ke Kangjeng Nabi Musa alaihissalam. Kangjeng Nabi Musa dititah ngaatraksikeun naon ngaranna tungked nu jadi mukjizat terhadap Kangjeng Nabi Musa. Ketika kaum ngarasa dahaga menta jang minum, Kangjeng Nabi Musa langsung ku Gusti Allah titah nakolkeun tungked kana batu. Begitu ditakolkeun kala luar cai sesuai jeung letah masing-masing 12 pantai. Ketika panas Allah ngutus mega awan sehingga tiis aduh luar biasa. Zallalna alaihimul ghabab. Bebeja lapar Allah mere buah manna wassalwa. Ya Allah ya Rabb. Jang nginum jeung jang mandi aya. Cuaca sakitu tiis kalantaran dipayungan ku awan. Dahar dibere ku Gusti Allah. Hati-hati ieu nikmat kudu dipake ibadah ke Gusti Allah, bersyukur ke Gusti Allah. Kangjeng Nabi Musa ku Gusti Allah kita berangkat beserta kaum. Ka mana? Ariha. Ayeuna Jericho. Tinggal sababaraha kilometer deket. Titih Yordania. Berangkat terus ngaler perbatasan antara Yordan jeung Israel. Lengkah ka ditu terus bakal datang ka Ariha. Baitul Maqdis nampak. Masya Allah. Cek Gusti Allah Musa. Berangkatlah maneh beserta kaum ke Ariha. Ke Jericho. Cuman make syarat. Nomor kahiji kudu maca istighfar. Ulah eureun-eureun. Ngarasa diri loba dosa, minta hampura ka Gusti Allah tina seluruh dosa-dosa baik nu gede maupun leutik, penta ka Gusti Allah hampura hiji. Nomor kedua, maneh asup ka negeri Jericho dengan tunduk abeh katingali kos jelema nu bener-bener berdosa. Yakni kadeuleu kos jelema anu DPDP tawadu. Sanggeus datang ka ditu dipersilahkan untuk menikmati keayaan negeri eta. Didinya anjeun Musa bakal ningali kasuburan-kasuburan daerah eta. Naon bae didinya jadi, jeung naon bae didinya bakal buahan. Ulah kaget Musa didinya lamun aya cau berbagai cau. Tina cau nu leutik, cau emas, cau kepok, datang ka cau nu gede bakal aya didinya. Samangka ti mimiti samangka nu beuleud nu lonjong nu gede aya didinya. Waluh bakal aya, waluh leutik, waluh gede aya didinya. Paria ti mimiti paria buleud, datang ka paria panjang, datang ka nu sok di batuan panjang, paria oral. Aya kabeh didinya. Cabe keriting, cabe panjang, cabe beureum hejo kabeh aya.
bawang ti mimiti bawang-bawang kitu Tegal nyawan ka Tegal Brebes didinya jeung endog-endogna aya woi datang ke bawang kitu Indian bulede aya kabeh wortel cara di Cipanas Bandung Parahyangan araya kabeh kadinya wah sagala rupa aya ulah kaget Musa begitu datang kadinya silahkan nikmati halal bejakeun ku Kangjeng Nabi Musa wahai kaum Allah geus meresen urang kita berangkat dalam rangka dakwah ke Yerusalem tepatna di daerah Baitul Maqdis nuku urang kita disinggahi adalah Ariha Jericho didinya tempat anu subur segala rupaya cai singkolocor palawija anu sakitu luar biasa lobana kulantaran cai singkolocor bakal loba cai di harandap anu ngendak anu lempang eta nu ngaran lauk ambalaya pasti asal aya cai aya lauk ada air ada ikan ada gula ada semua ada wanita ada laki-laki aya nu bener aya nu teu bener wah ngarembet siap cuman syarat hiji asupna kudu tunduk nomor kedua kudu ulah eureun-eureun maca istighfar ka Gusti Allah Allah bakal ngahampura sakit siap atuh ai itu subur mah orenganan lain kuari bae neuleuh hejo-hejo teh embe neuleuh hejo wani mapal jelema manggih nu hejo pohara jasa sakitu keur andiupna di masjid barang di panggung aya Golkar hejo pasti ditinggalkeun imam anu kudu ngimaman asar di panggung eta garana neuleuh nu hejo lemok eta nu hejo eta kos karena itu ih pohara nah siap masyarakat teh berangkat begitu titah istighfar henteu pohonya ada teh salantaran diberi nikmat anu pohara awan terus niungan cai singkolocor ditih geus sakitu poharana dahareun loba teu pernah kalaparan teu pernah kapanasan teu pernah kadahagaan malah Kangjeng Nabi Musa nyaritakeun di ditu mah leuwih subur nu pohara nu kadeuleu teh hanya kalazatan nu babalik nangan ka awak doang an aya istighfar mah qalbu poho ka Gusti Allah masyaallah nu mantap kajadian ieu dilestarikeun wadkur ingat anjeun Muhammad id qila lahum ketika diomongkeun ka Bani Israil Kanjeng Nabi Musa sebagai pemimpinnya bejakeun Musa uskunu hadhil qaryah caricing maraneh kabeh di kampung yakni Baitul Muqaddas datang kadinya lantaran subur wa kulu minha silakan dalahar halal naon bae nu aya haitsu syitum di mana bae maneh kersa maneh hayang maneh henteu mangga bae wakulu cuban ngomong aranjeun kabeh hiqqatun ay amruna hiqqatun mas'alatuna hiqqatun yakni anta hitta anna khotoyana kami mah eueuh deui ngan sakadar menta dihampura kesalahan-kesalahan kami hiqqatun sok baca istighfar astagfirullahalazim sambil berangkat masuk negeri eta tawadu ka Gusti Allah sambil istighfar maka engke ku kaula cek Gusti Allah naghfir lakum khotoyakum bakal dihampura kasalahan-kasalahan aranjeun kabeh ulah-ulah anu leutik nu gede dihampura ku kaula asal seperti eta lamun geus dihampura maneh aya dina ihsan bagus
Isan makin loba makin istimewa, makin loba makin bagus, makin loba makin bagus. Kayak ku kaula ditambah-tambah sanazidul muhsinin, bakal ditambahan ku kaula kebagusan. Sok laksanakeun. Berangkatlah Kangjeng Nabi Musa beserta kaum ieu supaya diingat ku Kangjeng Nabi urang. Maksudna urang sebagai pengikutna, sebagai umat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad, ketika urang dibere nikmat bakal kumaha. Kamari ieu mah getol jasa ngaji kercan boga motor barang bogang motor saminggu ngaji saminggu henteu saminggu ngaji saminggu henteu. Motor teh lain pake syukuran. Kercan boga mobil mah getol ngaji barang boga mobil teu kaburu ngaji. Mobil berarti jadi siksa. Kamari ieu keur pas-pasan mah ongkos teh daek ngaji daek salat barang ambah duit ieu jutaan kuari geus poho ka ngaji poho ka salat. Kamari mah teu hayang ganti HP nu jadul ge terus wah kuari mah lamun teu bisa WhatsApp teu bisa jana. Oh harai Masya Allah kari pengaruh duit pengaruh Nggak jauhan ka Gusti Allah. Ya Allah. Oh, ya. Kamari mah hirup teh saaya-aya bae jeung pamajikan teh begitu romantis. Eger hirup saaya-aya boho barang boga duit pamajikanna mulai rada tinggalkeun horenganan. Nyana geus bobogohan deui jeung urang bojong. Ieu kan mau bencana. Ya Allah. Tuh, kan? Luman takwal kurraling anjan Muhammad ingat anjan Muhammad izkila lahum waktuna diucapkan ka Bani Israil uskunu hadhil qaryah sok gara asup cara ricing maraneh di kampung ari hayana Baitul Muqaddas kaayaan kampung nu sakitu suburna bubuahan tatanen jeung sajabana wa kulumin haitsu syitum sok geura dalahar ku anjeun kabeh di mana bae anjeun hayang wa qulu hitatun jeung ucapan anjeun ulah eureun-eureun hitatun yakni minta dihampura tina sakabeh dosa wa dukhulul bab asup maneh kana lawang kampung begitu memasuki sujada dongkok nagfir lakum kaula bakal ngahampura cek Gusti Allah lakum ka aranjeun kabeh khotoyakum karena dosa-dosa aranjeun kabeh boronu leutik nu gede kabeh dihampura ku kaula. Lamun bade geus dihampura berarti geus bagus, kabagusan moal diantep sakitu sanazidul muslimin bakal ditambah-tambah kahadeanana. Masya Allah. فبدل الذين ظلموا منهم قولا kumaha kajadianana ternyata manusia mah kos kitu sakitu dipimpin ku nabi. فبدل الذين ظلموا ngagantikeun jelema-jelema nu zalim di golongan-golongan Bani Israel qaulan kana ucapan ghairal ladzi qila lahum nu teu dititah kamaranehana dititahna mangucapkeun teh hitatun teh sarua jeung menta hampura menta dibicen dosa hitatun titah ngomong eta begitu asup ka negeri ariha bari kayaan dongko bari ngomong hitatun bahasa hitatun teh hartina eueuh deui kahayang kami urusan kami pamenta kami mah iwati menta hampura dipicen dosa tina sakabeh dosa titah maca hitatun diganti ku nyana habbatun deuk nanaonan coba diganti ku habbatun sisikian aya oyong sikian aya waluh sikian endahan diganti kos kitu teh nya nama tah barang sisikian kabeh ge aya buah sikian aya awewe sikian
Tadi jadi orang pada Israel mah bloon. Jadi cak awewe guys, lalaki guys sekian. Kami onam hiji sama dua. Ente teman tekadinya. Semenjar bebeneran bes ya mah. Abatul bisyarati. Masya Allah karim. Diganti kujada. Dititah baca hitatun ku Gusti Allah diganti habbatun. Eta beda saeutik hitatun habbatun. Urusana hitatun mah menta hampura ai habbatun mah dunia. Dunia sisikian makan dunia ngaran. Jadi tetep bae titah urusanana istighfar tetep nya nama dunia bae. Titah ka Allah atuh heula ieu salat tetep bae dunia. Sakilang daek ge salat hatena dunia. Kumaha coba eta? Itu eureun dunia nekira urang ninggalkeun dunia. Kita atuh eureun tah ninggalkeun dunia semet keur salat beheulangan teu bisa urang teh dunia bae. Masya Allah kababawa eta ka salat dunia. Urang usaha naon bae kabawa ka jero salat, tani kabawa ka jero salat, urang jadi guru kabawa ka jero salat, urang jadi politikus kabawa ka salat, urang dagang karung goni aya bae. Aya bae sagala rupa aya bae. Masya Allah eueuh ditinggalkeunana. Ieu teh kumaha coba ieu? Teu kumaha eueuh nu ditinggalkeun keur salat kayak komo di luar salat. Tah ieu urang geus hampir nyarupaan ka Yahudi. Tita istighfar hitatun nyuhunkeun hampura Gusti dosa abdi. Dosa anu leutik, dosa anu gede hampura Gusti. Ieu kanikmatan anu dipasihan ku Gusti ka abdi teh Gusti hese syukuranana. Abdi teh ku teu syukuran teh berarti kan dosa. Hampura dosa-dosa abdi Gusti, tina mahiwal ka Gusti, tina teu nurut ka Gusti, tina maksiat ka Gusti. Hampura Gusti, tita maca eta hitatun. Ketika berangkat masuk bari tungkul hitatun diganti ku nyana habatun. Dunia. Malah titah tungkul teh endahan ngesod. Nah naon tuh? Ngesod jana. Fabaddalal ladzina zalamu minhum qawlan ghairal ladzi qila lahum. Titah maca hitatun hambatun. Titah wadkhulul baba sujada tungkul ngarengkuh endahan ngesod nya make birit esod. Make birit nanaona. Cak Kanjeng Nabi Musa dulur ulah habatun hitotun. Nomor kaduana tungkul kita. Ongkos anu ruku lah. Kos turuku gitu dong kok. Ulah ngesod ulah tetep kabi mandek habatun bari ngesod habatun. Kanjeng Nabi Musa geges-gedeg bae. Wara rese amat sih kau. Barang datang ka ditu teh atuh. Asup da geges teu menta hampura, asup da geges teu DP. Nu di dieu teh kemewahan dunia, kaayaan kasuburan. Ningkat pikiran teh lamun kamari mangan sakitu ditih. Ieu mah luar biasa geus dibejaan ku Kangjeng Nabi Musa segala rupa aya palawija mimiti buah-buahan araraya, kemudian kitu sayur mayur araraya jeung sajabada araraya. Anu dibayangkeun ku nyana kasuburan nu babalikna jang ka awak doang. Urang geus ada awas. Ketika urang dibere dahareun inuman eta ngan babalikna ka awak doang. Haju gendut ngising ka empang nu untung mah jumbo. Tahu jumbo kan untung. Tuh coba ayo. Iya pagawean roh na mana, kolbu na mana. Mentek diatur di ahli torikoh mah di torikoh mah ulah terlalu ngurusan awak, coba ngurusan ruh bae. Ai urang di syariat makan urusan ngan sakadar zahir bae. Ieu kolbu mah teu pati diurusan. Mentek lamun jelema teu ngurusan kolbu tidak terkecuali kiai tinggal kiai, makin hayang di kiai-kiai. Lamun geus hayang di kiai-kiai, lamun teu dihormat nya nama manyun bae.
teu dicium belengeun teu dicium tangan nyana mah geus dicirian teh si eta tilok cium tangan ka aing awas ku aing sia dicirian ku nyana mah teh eta kiai goreng hate eta nu kos kitu emang ge kabehan ge osok si goreng hate mah ayo mencet embe kula ge osok goreng hate diiris-iris digoreng hate embe eta mah tuh lamun urang teu ngurusan kolbu ketika urang jadi lurah takabur, ketika orang jadi DPR takabur, ketika orang jadi bupati takabur, ketika orang jadi gubernur super takabur, ketika orang jadi menteri super takabur, ketika orang jadi presiden XXXL jadi takabur XXL pohara eta naon teu ngurusan kolbu ulah kajian tama geus parantina nu sugih dagang nu sugih usaha nu tani pejabat takabur parantina kiai makan lain paranti takabur tapi kulantaran teu ngurusan batin sarua bae hai ka aing sia teu nanya pan aing kiai teu nanya sia ngaji ka mana mah haji kos tukang lauk bae kiai lamun disebut kiai karakter isuk mamanya naik atuh setik eta kan penyakit eta geus kitu gara-gara penyakit dunia penyakit nah ieu teh diurusan ye nu batak ngurusan awak mah babari ketika orang muriang puyang bodrek teu mempan itu prokol teu mempan keneh bae naon kata dagorin leng-lengannya nangis bisa kan orang geus beres masih kena kan ka mantri can mampu kan orang ke dokter can mampu kena opnam orang di opnam dokter ieu kurang hebat rumah sakit pindah orang ka Cipto Cipto kurang hebat Singapura Singapura masih kena kurang kena bae Jerman. Ya Allah, eta orang urusan awak mah berani kos gitu. Ketika penyakitan awak orang teh hasud, kunaon teu pernah dibawa ke dokter. Hasud teu pernah dibawa ke dokter. Coba sekali-sekali orang datang ke usaha insani. Siapa nama? Saya Pendi. Oh iya. Keluhannya apa? Saya hasud, Pak. Hasud. Iya, Pak, penyakit batin saya, Pak. Katanya kata Kiai Uci suruh ke dokter, jadi saya ke dokter sini. Wah ini mah harus dibawa ke Grogol nih. Ya lagi itu jemput ke pengurus-pengurusan dirinya. Sus, rantai bawa sini. Ada nama Pendi nih. Itu pernah orang datang ke dokter ya aya hasudan aya naon. Ria ieu teu pernah ieu dibawa ka dokter kunaon si hayang kalem bae ku makhluk kunaon si sirik pidik aya bae di jero hate teh kunaon si hubud dunia aya bae di jero hate teh bawa ka dokter ka mana dokterna ka mana ya ka kiai datar urang ka kiai Waalaikumsalam Waalaikumsalam nurutkeun cek Ki Uci aing lah datang ka kiai lah Ceng Abah di mana, Ceng? Aya di jero. Abah kenaon Abah? Nonton TV. Puyang nyana aing deuk berobat, orangnya aja gering. Wah, teu beres ya kiai. Itu ya. Bebeja nyana, bah aya tamu dahareup tamu. Saha gitu. Oh, si Pendi cenah mah. Kade. Kunaon? Mama keur neuleuh bola ieu babarengan. Jarakan neuleuh bae tapi hate mah nyelemet bae si kiai kok goblok-goblok deui. Nah neuleuh main bola, aju nyahoan nyana deui. Wah, teu beres ieu lah. Berarti lain kiai obat, lain tukang obatan, obataneun teh mah kos kitu. Pindah deui aing. Ayo aing boga kreditan ieu lah coba pendapat ka kiai. Coba nyaho. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya sia ieu. Oh, alhamdulillah. Deuk. Yuk, minum. Enon tuh, kula dek berobat ka kiai. Enon tuh,
ulang ridit mobil dia 3 tahunan ku ayeuna 1 tahun 2 tahun dia can kabayar ieu kumaha minta doana sakalian lamun sadek bayar nu mama ge nu mama ieu can kabayar pang mayarkeun nya goblok teh coba ieu tolol ieu mama ya jadi aing ka babandulan ku nyana geus mah aing boga babandul nyana leuwih buat deh babandulna tak agak ledek gitu tungtuna mah pentah eta lain kiai kos gitu duk bana tuh lamun urang awak puyang awak gering ka dokter jelas rumah sakitna horenganan batin mah eta teh ka mursyid Mementak eta guru thariqah kudu mursyid lantaran nyana geus usul ilallah bisa ngomean batur sebab kadeuleu rangka manusia ketika ria, ketika ujub, ketika hasud, ketika takabur, hubul dunia, hubul jah, kanyahoan eta. Nu mantak nyana ngaulah-ulah ge resep dunia nyana geus henteu. Nu mantak ulah-ulah ge ujub nyana geus bisa henteu ujub. Nu mantak ulah ge ka batur hasud nyana geus teu hasud. Nu mantak ulah ge hayang ka alam ku batur nyana geus bisa teu hayang ka alam ku batur. Ketika cak kiai, hei dulur ulah hasud, cak tatanggana, nyana ge hasud. Mun aya kiai ulah sok hasud teh ya artina sirik pidik batur anu sugi urang ayeuna hasudan urang nu gering eta nu kitu tarana hasud dulur ulah sok hasudnya cak tatanggana deh nya lagi hasud nya lagi kamari ribut jeung adina nya lagi ribut kamari tuh mal bisa tapi guru mursyid nu mantak bisa ngobatan ketika aya pasien nyana mana geus teu aya nanaonan di jero hatena hiji be Allah eta kat nah ieu kan Kangjeng Nabi Musa nabi rasul boga mujizat dakwah dibawa kaumna ka negeri Ariha ketika berangkat titih ka Ariha maka persyaratan cek Gusti Allah hiji syaratna teh qulu hittatun awas kudu maca hittatun ya le minta hampura ka Gusti dua wadkhulul bab asup ka lawana sujada togol mendek nomor katilu dipersilakan ke geus datang ka ditu wa kulu minha haitsu syi'tum geus datang ka ditu silakan anu dihayalkeun hanya dunia habbatun bisyaratin ngesod lempangna leuwih teuing akhirna kan ditegor ku Gusti Allah Musa persyaratan anak tilu kok ieu kuarikeun mahiwal aduh Gusti abdi geus kurang kumaha capek lain teh dinasehatan ku abdi teh terus dinasehatan tapi memang buah kawarahna banding sori teh kos karari ieu dipimpin ku nabi atuh komo dipimpin ku Kiai Golkar pantes jak kiai na ge kos kitu cacak ku nabi masih kena mahiwal Kangjeng Rasul turun ke alam dunia diturunkeun kemudian manehna Kangjeng Rasul teh dakwah kurang kumaha pamentana dicumponan cek musyrikin Muhammad kami daek iman tapi tuh coba bulan turunkeun sanggeus turunkeun bagi dua sanggeus bagi dua keuna maca syahadat kemudian ngamprok deui berangkat deui tah lamun geus kos kitu ku kami kakadak daek iman mun kami bisa kos kitu kaula bisa kos kitu ana iman kami saksian cek Kangjeng Nabi Muhammad praktekeun cek Gusti Allah Jibril datang tonton ku musyrikin langsung bulan titah diawean ku Kangjeng Nabi kadi bulan turun set belah dua plak nu hiji asup ka dieu nu hiji asup ka dieu terus keluar deui maca dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah berangkat deui keluar kumaha iman maneh teu ka kaula bahwa qala rasul pohara sihir maneh Muhammad weh budak kawari sihirna pohara jasa hijab mah kos kitu ketika henteu dibere hidayah mujizat pajar sihir karomah pajar sihir pajar karomah dibalikeun tah dipimpin ku Kangjeng Nabi bege kos itu teh komo urang Numatak urang we geus sakadar sakula mah numatak sakadar nyampekeun dulur ye bahwa main gapleh teh haram sebab eta teh judi geus susah kitu ketika liwat anu main gapleh bisa entah budak
dulur ulah sok ngadu kotoknya lantaran ke orang bakal diadukeun deui haram hukumna ngadu-ngadu kotok geus kula liwat aya nu ngadu kotok bisa anda budak ngadu kotok geus bae ngomong geus nyanan terus bae atuh geus asal ulah kadorakaan doang apalagi jeung pejabat ngaji geus sing ade ulah sok korupsi ajunya na maling bae terus atuh sabodo teu maka bagi nyana berarti nyana siap dipanggang ke di neraka beres geus sakitu tuh ya ieu hese jasa ngurusan awak bababari tapi ngurusan kolbu mah hese ya Allah ketika aya nu geus bisa ngurusan kolbu indah sebab naon jelema nu geus bisa ngurusan kolbu eueuh sekat jeung sasaha ge akur bae sebab kabeh makhluk Allah urusan pagawean jeung aktivitas urusan nyana mangan sakadar dititah teh dakwah ai dae kenarima na ente mah geus eueuh nanaon jeung sasaha bae ge akur bae nikmat kapanggih jeung sabae nu ngamanggihan ge akur bae nginaheun bae sebab laon eueuh nanaonna nu sugih datang teu pernah dipenta nu susah datang menta dibere ala kadar bae mah anu gering menta didoakeun yeuh mun teu cager bae tinggal gitu doang beres nyageurkeun nu mehkeun mah Gusti Allah kitu urusan beres geus jadi geus kacumporan kabeh nikmat tuh lamun urang batin urang geus bulet ka Allah bae hampang engke kabaca nanaon situasi-situasi jeung jelema-jelema kanyahoan moal nu sok didongengkeun ku kulat ya itu teh Mbah Khalil Bangkalan waktu manehna di Tuban eta nyarakeun keur budak keneh eta mah kakareke umur 12 tahun di Tuban begitu keur salat magrib balah mau masjid pinuh nyana seserian cak imam teh seserian saha eta budak bandeng serina lain sakadar seserian biasa bandeng geus diancam bae ku guruna aing eureun tanya saha eta budak beres Assalamualaikum langsung lain wiridan nangtung siapa tadi yang ketawa-ketawa ngeganggu salat siapa cicing bae nyana ngan eta kudu di sisina ini nih yang ketawa-ketawa nih sini kamu kalau sholat jangan ketawa-ketawa ini kan tempat sholat lagi ibadah kepada Allah jangan ngeganggu jadi kalau ngeganggu itu satu kamu batal sholatnya kedua ngeganggu udah berapa kamu itu dosanya jangan lain kali jangan ya awas kamu kenapa kamu ketawa-ketawa saya ngelihat Mbak Kiai katanya di sininya ada nasi. Iya, ada nasi baku lagi digitu-gituin tuh katanya terus mau makan. Saya kenapa makanya saya ketawa tuh masa Kiai sih di hatinya ada nasinya. Emang Kiai keur endek ngimamanana lapar. Haju Kiai teh boga pikiran aing mah moal wakadar sebab tas magrib dek ngariung. Tolol teh Kiai. Pan eta sarua jeung si eta. Kitu kan pikiranna. Eta Kiai langsung Masya Allah katebakeun ku nyana. Hate aing ya Allah ya Rabbi. Isi dah langsung ditekel eta Ki Khalil Bangkalan. Nanti ke rumah ya. Ke rumah ikut. Langsung diajak kayak. Berarti lain jelema sambarangan ieu bisa jauhan kan. Mohon maaf. Oh jangan sama saya sama Allah. Budak kene umur 12 tahun geus bisa kos kitu. Urang lamun aya Ki Khalil kuari atupan di hate urang mah macam-macam kabehan. Macam-macam kabehan, macam-macam. Geus lain sangu bae di urang mah tuh. Katimus aya. Katimus cucur atuh aya. Urang mah isin nya naon sangu doang. Ayo urang apa? Ya Allah, ya Rabbi. Gegetas aya. Urang eta kanyahoan. Ku ahli Allah mah kanyahoan. Moal ya Ahmad anu embung ngamamun ka Imam Ghazali teh ya. Sehingga Imam Ghazali pan kaget bebeja ka mana. Kunaon? Kula ku batur mah dikiaikeun. Ayo, adi kula mah pan adi kula anak emak eta teh mah mun ka kula panggil coba mak. Panggil. Ahmad. Batur ngamakmung ka kakak sia teh pan kiai gede. Batur ngahormat sia teh ngamakmung kunaon? Henteu kunaon sih mak. Ngamakmung tuh moal mah. Emang kunaon gitu. Getihan atena. Getihan. Oh.
najis bandai getih mah masa kula ngamakmumkan nu aya najisan panggil deui ka soraya mah geus gali adi sia ku mah geus ditanya aja kunaon cenah mak cenah najis sebab hate sia teh aya getihan atuh embung nya ngamakmumkan nu aya getihan nu najis masyaallah ma ampura kula keur ijtihad head kula keur ngaijtihad hukum head ieu teh aya berarti kajahoan ku adik kula berarti luhuran adina ti heula kakarak deui hampura di dinya lah mulai Imam Ghazali ruda langsung ninggalkeun tempat 13 tahun ngalalana Imam Ghazali hayang husul ilallah santri masyarakat anak pamajikan tinggalkeun mulai ti negeri Tus cenah ka Baghdad terus ka dieu ka mana ka Mesir terus ka dieu ka Aqsa ka Yerusalem di Masjid Aqsa nyana di dinya terus bae di menara Masjid Aqsa cici me di kubahna tahunan nyana teh ibadah ka Gusti Allah terus ka Syria ka ditu 13 tahun ninggalkeun tempat hayang usulillah Imam Ghazali teh lain sambarang geus 13 tahun geus usul geus bener-bener jeung Allah kakarak ku Allah titah balik deui nya ka negeri Tus di Iran kakarak deui nya ngajar pohara jasa kamari kula jadi kiai lain kiai ketika kula lain encan jadi ahli Allah kiai kula lalagaan hayang dihormat bae hayang dibere bae hayang diagung-agung bae ternyata horeganan kiai nu kos itu kiai neraka jahanam Imam Ghazali sebab nyana nu ngarasakeun ketika jelema geus jadi wali Allah cek Imam Ghazali geus hayang nanaon embung dikiaikeun teh ieu mah panbol marilah kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Fudhali DRS-nya DRS mandi ditegor mending DRS-nya anu nang meuli eta kan eta kos kitu teh naon eta jahanam eta kosna mah kos kiai padahal mah eta teh penghuni neraka jahanam ye cak Imam Ghazali saya udah sok nyalakeun aing ye cenah Ki Uci mah kos kitu teh lain aing sakali deui cak Imam Ghazali aju cenah teu cenah aju kiai kumaha tuh kieu sia mesti aing mah aing henteu maksudna cenah kiai kitu teh atuh aing kadang-kadang kitu Imam Ghazali ayo nyampaikan emang di lembur teh sok nyampaikan saralah bae Ki Uci mah ngaharamkeun anu Ki Uci mah neraka jahanam lain aing Imam Ghazali si anak nu salah tuh kan cek Imam Ghazali ieu cenah tulah disampaikan endek bae aing mah nyampaikan endek bae mah sabodo teuing masia bae eta mah manya ya ceramah make DPR kira-kira budak tama alabatan Abu Jahal lagi bapak nadi Abu Jahal tama belah ditun Abu Jahal 2 kilometer lah ya Allah ya Rabb kumata kesalahan umat Kangjeng Nabi Musa kaum Bani Israel ketika tita hittatun endahan habatun ketika tita sujada endahan yazapuna ala astarihim kumaha فأرسلنا عليهم رجزا من السماء bangkawarahna kaum Bani Israil tenurut ke Gusti Allah dipimpin ku Kangjeng Nabi Musa Gusti Allah murka ka kaum kamurkaan Gusti Allah maka Gusti Allah nurunkeun siksa fa arsalna alaihim rijza siksa ku Gusti Allah turun di langit langsung berbentuk seuneu ditambahan ku angin wah suasana panas nembus langsung ka jantung percis kostoun sing gelepak jelema guplak parah sabaraha seketika eta anu paeh wa mata bihi minhum fi waqtin wahid 70,000 seketika eta keneh paeh 70.000 manusia gelepek kabeh kostouna blah
turun ti langit fa arsalna alaihim rijzam minas sama kunaon ieu bima kanu yazlimun lantaran nyana zolim kadirina dibere nikmat lain pakai syukur endahan pakai kufur dititah istighfar endahan diganti ku urusan dunia dititah tadarru ka Gusti Allah endahan takabur ka Gusti Allah dititah ibadah ka Gusti Allah endahan murkanya da teu daek ibadah Muhammad ingat anjeun ketika kaum Bani Israel dibere nikmat endahan kufur lain pakai ibadah nah bejakeun ka kaum anjeun Muhammad Kanjeng Nabi geus kabejakeun di zaman sahabat urang teu kabagian lantaran urang hirup lain di zaman Kanjeng lain di zaman sahabat tapi di zaman Ahok urang di zaman Jokowi ku hari kepresidenan urang teu kadengeng disampaikan ku para wali-wali Allah kamari ieu can ngadenge urang ku hari kakarak ngadenge ieu ge kabeneran teu ngabesan poe minggu ieu kakarak ngadenge. Nah ketika nikmat diganti jadi siksa ke lantaran kita syukuran jadi kufuran moal henteu ku Gusti Allah bakal disiksa kuari kurang kumaha dibere jabatan hiji nikmat dipake kufur ka Gusti Allah tungguan kamari ieu mah rada hararese urang dahar ge hese di zaman Bung Karno kamari gur-gur di dahar keneh bae ketela di dahar keneh bae eta anu gitu nandangder anu dicacagan dikaluhurkeun haju dipoe haju diala di dahar naon eta ngaranna tuh dasar sia mah beuki gatet nyaho aing kita tadi ge gatet kan aing ngadenge ti sungut sia mere nyaho sia ka gatet di dahar kan masyaallah yang segala rupa jagong campur sangu eta teh campur bees ngaranna naon eta ngaranna gur-gur, cak aing tadi gur-gur. Ngangmang keneh bae sia mah. Tidak hese. Tapi kan saat eta mah nu ngaji di lembur teh loba. Asal magrib dararatang kadinya lip jabar be jabar ba bate jabar tatu jabar satasa. Saya mata sinar sia mata sia. Jauh ngan lembur ayo coba ge urang magrib kadinya di lembur mana bae ngarareja balik ke mushola balik ke masjid adem perasaan nu diobrolkeun teh sakadar kumaha dituplak cabe bagus kumaha dituplak jagong bagus alhamdulillah belah ditu mah rada kena angin nu diobrolkeun teh sekitar eta Masya Allah ketika derep bebarengan urang derep asal geus dititah mah burong kabeh sawah anu kizaid tapi anu derep kabehan kebersamaan luar biasa menang 2 poe eta teh ngetem tah heucakna teh heucak naon teh ngaranna teh sesa ngari teh tadi hadap ngagampung hararese jasa kebersamaan Masya Allah bohara jasa haji bebejakan numogana ya kula tas ngagampung menang sabakul bawelos yang sia tuh coba ya Allah ya Rabbi papa bohara jasa terus dibagi 1 2 3 4 5 ka dia 1 2 3 nah ieu jang bawona ieu haju ieu da dibagi dibagi terus ieu jang dalem ieu jang bibit ieu jang tuh dibagi rapi baheula mah Masya Allah kamari ieu teh ke zaman urang teh pertanian rapi barang ka dieu zet jual beli motor beli mobil zet BAKB beres beak bari makmur imah jeung sumur doang we wah kuari jadi santri Cinglu jadi santri Korea santri Cina santri Jepang mulai ngahanju-hanju kuari pemikiran geus berbeda tingkah geus berbeda segala geus berbeda aya kuari liwat ka lembur anu masih ngade gaji kuari gaji liwat ka mana lamun urang liwat ka mana ge kuari gara-gara ieu bae masyaallah narongton TV bae narongton TV teh dibere hobi jasa
dibere ti isuk datang ka beurang datang ka sore datang ka peuting datang ka isuk deui aya anu henteu nyangu-nyangu aya anu nyangu jadi kerak kabeh lantaran pohoan nonton TV kabeh ngaji geus teu kumaha ganti supaya daek wari kumaha TK ganti ku TK bagus sakitu mah ngan niat nu beda baheula mah ikhlas TK mah kan kudu bayaran teu ikhlas hasilna moal beres oh keur ieu mah bareng maraganan ngaji bae gitu beres balik naik nu kakuran beres geus sugan maredet henteu aya ge hiji dua jang lampu doang geus bae beres uang minyak teh aya ge teu nu peduli we nu henteu mun boga murid 100 nu peduli 5 anu 90 ya Allah ya Rabbi atuh henteu bae tapi kan manfaat bersama baca Quran besanan kuari TK bagus ngan aya bloon mana bloon orok di pagahan manasik biasa orok lebay kalam lebay dikira ka makahan Aisyah aya orok di pagahan manasik haji geus beres teh pagahan manasik bulan yang akan datang kita sama-sama ke Pondok Gede untuk melaksanakan tawaf bersama dan sa'i bersama. Cuman harus naik bus biar supaya enggak hilang. Terus harus anu-anunya ongkos bus enggak mahal sih cuma 100.000. Karena anak kecil bukan 50 isinya 100 juga enggak apa-apa. 100 kali 100 berapa? 100 kali 100 berapa? Gegerahan atuh siang buta. Lain mah greget jasa. Lamun 200.000 jadi sabar duit. 20 juta kaditu cuman 3 juta atau 4 juta. Geus anu silemna sabaraha juta. Ieu mah keur carita doang. Carita eta keur kakarakos kitu dan lain-lain sebagainan. Henteu jore palinter ngan mangpaat mah. Sakitu doang. Sebab teu ikhlas asal timbul teu ikhlas kiruh caina asalnya na kuku ceprakan di cai kiruh atau kadituna kiruh mun kurang-kurang dilempeng-lempengkeun mah bahaya mantak masuk bae ka TK kadina lempengkeun deui ku urang ceng sia geus TK sing adanya kudu ikhlas gitu ya urutan abah eta ikhlas teh lain tah tas nganasehatan anak aja urutan abah eta ge sarua abah mah cenah teh ikhlas ada udak di balik batu cak anak bisa anta anak tuh ya iya mantak disiksa ke Gusti Allah fa arsalna alaihim rizam minas sama'i bima kanu yazlibun parae bak kumaha kalanjutanana setelah paeh was alhum wallahu a'lam bissawab